Puji syukur ka Allah nu ngaisrokeun ka Nabi Muhammad sareng ngami'rajkeun anu ngandung hikmah kanggo percobian ka manusa rek kufur atawa iman. Rahmat sinareng salam mugi limpakeun ka Gusti Rasul anu tos diisrokeun. Kitu deui ka ahli sareng ka sahbi umumna ka mukminin umat Nabi. Wa ba'du maka ieu hijina doman apalkeunan barudak lumayanan ari nu dimaksudnya da bade mada riwayat Isra jeung Mi'raj geus masyhur. Dupina mi kitab pangalapanana kitab dengan tesapuratina mugi-mugi bae aya manfaatna kasakunu maca sareng ngupingkeuna. Nabihan kaimanan jeung kacintaan ka Kanjeng Rasul anu jadi rahmatan nganggo bahar rojaz dina domkeunana mustafilun genep balik dibacana. Ayeuna urang ngawitan nyarioskeun Isra Mi'rajna panutan tapi po Madinah macana sarengan ku banget mahabbah sareng kaimanan. Kacarios hiji waktos Kanjeng Rasul caket Baitullah dijir Ismail bari ebog dihapit dua pamegetnya eta Hamzah jeung Ja'far anu gagah nuju kitu sumping malaikat Jibril sareng anu sanes sinareng Mikail. Maka teras Kanjeng Nabi dicarenda ka sumur Zamzam maksad bade dibeleh. Teras dibelek dina legok dadana sehingga dugi kahandapan udelna dau Jibril ka Mikail coba nyandak bokor eusi cai Zamzam al-mubarak maksad bade ngabersihkeun manana sinareng bade ngajembarkeun dadana. Terasna mana Nabi dikaluarkeun dikumbah kenging 3 kali balikan. Teras dongkap bokor emas dipinuhan ku mangrupi hikmah sareng kaimanan. Terasna dicicikeun kana manana sareng dipinuhan hilim jeung ilmuna dipinuhan kayakinan kaislaman. Teras ditutup jeung dicap kanabian tos beres jeburok atos diselaan kadalian kaniplak bae munggawan. Rupa bodas jangkung saluhureun himar sahandapeun bigol anu geus teu samar aling-aling kana satungtung tinggalna lirkilatina pada gancang lompatna. Terasna bimi sareng malak Jibril katuhun kenca malak Mikail barang dugi ka tempat seueur kormaan dawuh Jibril lungsur heula pekna tepan. Saatasna tepan pok Jibril naroskeun di mana bieu nya salirana tepan dawuh Nabi henteu terangna di mana dawuh Jibril pan eta thayyibah Mina nya kadinya salira teh bakal ngali engkena maka telah negeri Madinah. Teras bae buruk lompat gancang pisan dawuh Jibril lungsur deui jeung netepan. Saatasna pok deui Jibril naroskeun di mana bieu nya salirana tepan dawuh Nabi duka atuh henteu terang dawuh Jibril salat anjeun teh di masjid. Tilasna Kanjeng Nabi Musa ngiuhan waktu diarancam ku balad Fir'aun. Teras bae buruk lompat gancang pisan dawuh Jibril lungsur deui pekna tepan. Nabi lungsurna tepan pek tunggang deui Jibril naros Kanjeng Nabi cara tadi dawuh Jibril anjeun bieuna tepan teh ditulisina tilas Allah ngadawuh ka Kanjeng Nabi Musa alaihi salam ngaparing risalah sareng tanabian barang dugi ka
kana tempat anu jemlar tembong gedong-gedong negeri sok ngajajar Nabi dipiwarang usul jeung natepan teras nunggang deui mani cacang pisan dau Jibril di mana bieu natepan dau Nabi duka magina nembean dau Jibril paneta teh Baitul Lahab tilas medal Nabi Isa putra Maryam barang buruk nuju lumpat kawas kilat tali brete di pengkeren aya iblis mawa obor mudak kanjeng Rasul teras Nabi diuruk doaku Jibril saatos diaoskeun iblis ngajungkel oborna parem sabab tikus rumnikel nuju angkat Nabi mendak kaum nyata ketandur harita dibuat harita di mana harapan dekati alam kangen jadi deui piguakeun Nabi naros ka Jibril naon ieu teh dau Jibril